Hai 00N. Ada tutut gitu aya nama. Mak mun inget wae kana 00N nya mak ya ayeuna mah kana tutut. Heeh, tak kitu. Kudu rajin usaha. Terus ya kiraha ditebus na warung. Dagangan teu, modalna eueuh da. Nya mak ayeuna mah rajin keur kumpul jang nebus warung mah teh ya. Lah, sudah aing ngandalkeun dagang tutut mah. Kiraha boa ketebusna. Jih, da dagang tutut ge ngasilkeun ieu mak. Cek Gusti Allah ge asal daek urang usaha pasti menang duit. Nya nama. Kan mah keur butuh kacida ayeuna. Geus we mak kieu mak. Urang dibayarna ku tutut, hitung-hitung nyicil. Sok wae ku tutut oge. Deal. Deal. Aduh, alhamdulillah diperikan Gusti mak. Nyanggeus atuh mak, urang ngalah tutut deui ame tereng lunasna nya. Itu si kehet beuni geus atoh. Hei, Ugi. Ada apa mak? Kade, tadi geus deal-dealan. Tapi hiji syarat. Tututna kudu digiringkan ka diana. Wah, edan tututna kudu digiringkeun. Nyaho kitu mah ku urang bayar we ku duit. Daripada urang kudu ngagiringkeun tutut mah. Ah, eta mah DL, dari talu.